ngagoledeg nyarande kana tihang bari nandutan tuluy ngagoledag di hareudeung saring. Aya imah sisi lembur mencil pisan ku simpe henteu eueuh bilik awi butut pisan teu agreng nu bogana mangka bayan geus kasohor beuk aheng mangka bayan hulang jentul taya gawe kaleket unggal poe luntang lantung jeung nundutan nagolodog sare tibranya ding tihang ngeyeng. Dua budak Ujang jeung Otong kaluar bari ngaromong tarik parebut langlayangan kabayan ngulusik kageureuwahkeun. Kurang ajar maraneh bet ngegandengan kami keur mujas medi sare barita panyar ilhamna impian terus tunjung bebenyit rasakeun sia kami hayang nampili Nada ampun hapunten mamang kabayan kuring teu tata titi. Mugi mangka bayan ngahapunten luntur gali benduku kuring katampi. Kumaos lepat morek deui. Ujang jeung Otong acong-acongan nyembah bari sideku sarieun. kami maraneh dibere ampun ulah rek mindoan rajak matak bari bin batang uling meuning ngapakeun di imah Jatos pisan sim kuring teh tambulaku hoyong masakola biar ilmu ukur mimpi kuring miskin ngaragatna awis pisan. Leuleukkan maraneh teh meniki itu mun hayang sakola isuk ka dieu deui ulah poho bari mawa kadahareun. Ujang jeung Otong curing hak silih pelong bunga. Leres makabayan, suwer makabayan. Hore, urang rek sakola, uing rek sakola. Ujang jeung Otong datang ke buruan imah kabayan bari nangkep babawaan. Kabayan diuk bari nudutan deui. Kabayan sampurasun, kuring Ujang dongkap deui. Kuring ge Otong nepangan, nuhun janji kamari. Kuring teh hoyong sakola, nyiar ilmu jeung pangarti. Heula kami lulu dagoan sakeung pano nu dibawa Kuring cau sareng bumi, nu kuring bubuahan jeruk tua apel. Kabayan curing hak cengkat bari ngarongkong cau tuluy di dahan. Ayeuna mah urang dialajar ngitung kami nya guruna sakola mah kudu duit nu penting mah bisa ngitung bisa maca jeruk 2 ditambah cau 3 baraha Jadi 4, bulan jadi 5. kuring dibawa jadi baraha Sesana 2, nu kuring hiji jeung tiga. Eueuh geuning maraneh calakan syukur tapis jeung motekar tarapti ngorehan rezeki. Mangga ieu sesana haturan mama. Ayeuna majuk baralik we isuk urang hanca harapakeun kade pohong itung teh olah pikiran milang tata aturan lain keur ngakalan batur lain keur nipu nulian. Piwulang mamang ditampi ngahaturkeun nuhun pisan isim kuring bunga hate
Kenging luang bisa milang, milang ka aksara-aksara. Omat ulah adigung amalkeun kabalerea. Ye, urang ke sakola.